Jom hati-hati. Tanya itu pakai sepatu. Ano na isubutan? Isibutan naon? Oo, naon ako na Bisa kalau pakai sepatu bola. Ay karunya teh. Engke orang meuli pan. Ay nama bayar lah pakai senang. Hah? Oh, engke pan sakedeung di panen kacang teh ya. Apa heueuh? Katanya hati-hati. Oh, engke pamer ka batur. Dasar kejun kudu pamer segala. Kade di jalannya. Aduh. Fungsi panas. Dia kudu kasaung heula ya. Panas. Ya Allah ya Rabbi. Usaha tani mah Iya aya kebun kacang teh. Kebun kacang usahanya Wah tempo. Duh, disaradang aya kacang na teh. Diborongan mah nya kudu bogana. Alhamdulillah pepelakan teh. Sakedeung di GK panen juga nanti. Budak geus ngeluh wae yang meuli sepatu. Ku ngarek init sakola ngan ngeluh wae sepatu nang calangap. Bari jeung make sepatu bola. Lah, isukan page teh urang pamalikeun. Aya ngeureunna tah. Isukan maka panen. Si sabar jang hampura jang. Lain teh nya kalau teu da ka budak teh nyata. Pan geuningan heueuh ai tani mah urang teh bisa diburu-buru. Kudu ngadaguan heula ka ala pepelakanana. Insyaallah ku bapak isukan page atuh dipangmalikeun sapatu jang Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Haus Aduh kopi beak deh itu cenah. Udud beak. Ditaheun deh teh ka warung nganyuk kopi jeung udud. Ari itu saha jelema teh dengok-dengok ka kebon. Boba bangsat. Kira aku bangsat we kieu nya. Mang. Iya. Kenaon eta didinya? Iya kenempuan kebun kacang. Nu abang lihat kebun kacangna. Kebun kacang urang eta mah. Ayeuna nata teh kacang teh mamang lain. Nu urang. Diborongkeun moal. Moal cuman tara diborongkeun sok diala bukti we ieu mah engke dipanen heula. Ai diborongkeun teh lain kuna naon jadi sok sahari taeun geuningan. Yang Diborong teh diborongkeun boga arep-arepkeun deui. diborongkeun ngarah teh. Tara nya eta moal mah diborongkeun. Diala bukti we kitu lamun rek diala bukti mah hek bae. Ai diborongkeun mah tara. Oh, jadi pan sok hayang manyang gitu. Bukan diborongkeun karena butuh barang di gudang beak teh. Udah kumaha urang mah moal ai diborongkeun mah lamun diala bukti mah hek bae. Tara urang tiba da toge tara diborong-borong teu. Berkata mah sok sieun tiba kabelejog deui diborong-borong teh nyata. Ade mangah teu dibikeun sok lapur. Lapor kumaha maksudna? Dijual henteu kada sok anu mau. Bae dan ulah sok ngadoakeun teu bale gitu. Lain pan sok aya jaraukeun teh. Sok aya kejadian kitu gitu ieu mah. Bisi. Ulah teu kahayang mah urang pan loba pangabutuh budak oge ceurik wae. Ngomong wae nya tah yang meuli sepatu cenah isukan jika nasugan dipanen teh isukan teh pageto ieu duh. Kadang deui. Moal nya diborongkeun teh. Moal hampura lain kucuk kang urang moal aya diborongkeun. Gaya teh mau. Heeh. Lebih selare gitu. Moal menjala bukti mah bae. Nya. Ayo. Lah wara regah aing mau diborong-borong teh. Sok kabelejog hargana.
gitu mah pan di ala bukti orang teh meureunnan manyang gitu. Aya arep-arep keuneun deui. Oh, ah nya ah. Borong-borong. Urang make mung diborongkeun da sarua wae urang ge moal ngabohongan petaninya tuh. Yang itu mana? Bisa mama. Nah, wis sakola teh jalanna ka dieu. Mama, nek ana motor ana. Oh, nah ning sorangan buang sakola teh. Mama asmaluan ani. Oh, eta kadahar naon? Nama ana. Oh, eta ning make sandal teh make sepatu sakola teh. Ana mama ana ana. Waalaikumsalam. Nah, mana make lain balik ka imah kalah ka dieu ka kebon. Mama nya ana nauin ai mah. Jauh teh ka itu mah jalanna. Heh? Jalan dia. Heh? Oh. Aduh aing. Itu make sepatu di mana mah. Heukeun bae kae urang meuli. Itu sok kedeung deui Bapak panen pan itu kacang. Heeh. Urang meuli sepatu nu arek nu hurung rek nu kumaha sepatu teh. Mama sepatu ama ana mama ular. Hah? Kos ular. Heeh. Wah, entong sok rupa-rupa pan jangan beh kapake sakola. Biasa we geuning NB nih. Anu hina. Warrior. Ya hina mama. Heeh, nu kitu. Be sarua cara batur sakola. Boro geura dahar, geura salin baju bisi eta pan isukan sakola deui meureun bisi kotor baju. Oh deui. Hah? Anu biasa. Bieu? Oh, bieu teh tangkulaknya tarik meuli eta cenah rek ngaborong kacang cek Bapak teh moal mah diborongkeun rek dibati banget teu tuman eta rek diborong-borongkeun. Heeh, geura dahar. Lain. Aya enog sapotong dina piring. Nya dina ieu. Dahar. Engke lamun geus dahar, ulin tong jauh-jauh teuing nya. Bisi ku ieu sanekala bisi ku korod. Jum. Dahar jum. Aduh. Budak teh geus atoh rek meuli sepatu. Isukan insyaallah jang urang meuli. Urang bere kejutan budak teh. Mau dibawa ke pasar mah ke nyawa geus aya sepatuna. Urang senari waseun ke udang sare teh boga sepatu anyar. Urang ge ngarasakeun keur leutik kitu nih. Duh, udang sare boga arang nu dipikah hayang nu pamulikeun kolot tuh bungana teh kacida. Daman, ayo atuh urang ulin teh. Ngan amana? Atuh urang mani we ka irigasi.
kamu atis. Semua. Menitnya. Anak amam orang. Ayo. Di mana? Amam. Ayo. Ayo, ulo. Yuk. Ay kurang obat teh kieu ya karona yang kieu. Aduh, aing mah. Daun karona yang kieu daun aja. Hah? Maaf ni una naon ana. Naon? Maaf. Ana una naon. Dahar eueuhna naon? Heeh. Eueuhna naon? Pan aya nog sabelah deui ku bapak teh dina piring dituna. Oh, inang uin. Eueuh lain. Heeh. Oh, sugan poho bapak teh ditutupan tadi teh. Aing mah. Arek atuh urang papasakan. Ya, yuk, yuk. Arek papasakan. Yuk. Nganjeng naon nya? Dengan nya. Teu boga asin-asin acan soalna mah ya. Neangan. Oh, ayeuna urang ngurak we. Urang ngurak ngalabelut. Heeh, atuh ngalanaon we, urang ngabeunteurnya di sawah. Arek. Yuk. Ayeuna maneh balik heula atuh Jung, mawa heula eta na. Urakanna nabrukeun. Yuk, bapak dagoan di dieu nya. Heeh. Yuk. Ya kan ku bawa orang kumah. Maneh mah geram mararani, ya maneh ge geram mararani panas belit tarikh ngaji. Bro anu ngaraji heula geus balik ngaji. Urang mayoran. Dahar bareng belit. Nya. Jung. Bapak mau mah heula ieu. Langsung marani nya. Oh. Kamar. Tanda pamuana balik ngaji teh. Tapi terus sayang dahar sih. Ieu belit terus asap sih. Jadi semangkul. Mas bukan. Ini gua tadi bukan naik ke. Artinya ngeuna atuh pasakan bapak mah. Dia tuh. Tuh kan sini dia. Emang mana? Apa? Ibu lele. Kan tadi mana mah? Bunda ya, Mak. Sok buru. Nah. Mana? Jong, sini pintar. Heeh. Tong masuk kita terus semangat sekolah mah. Mau entong ulah sok mu ieu mang pengleutik. Mungkin geus sekolah mah hanya ka teh sekolah teh. Depan oge urang meuli cek bapak oge. Isukan, ayeuna papapan rek panen ayeuna. Isukan meuli. Rek pamer. Ada hati. Kecetok mah pan moal kapanasan teuing meureunnan aing mah awak teh keur hideung ngan hayah we papanasan meureun. Beuki warak gua. Aduh. Mah kecetok mah pan moal pati panas teuing.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saha ieu nu wanieun ngalah kacang dewek. Allahu Akbar. Kacang otik kabeak ieu. Saha ieu nu ngalah? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gusti nu agung cocoba teh kot kieu-kieu teuing. Ih jelema wayah kieu wayah kumaha ngalana ieu. Kacang ti kabeak ieu. Apa buah-buah? Kutang kulak nu kemarin udah datang ke kebon. Ada emang tuh dikeun lampu. Lapor kumaha maksudna? Kalau dijual teh kata sekarang mau. Ah, bae. Astagfirullahaladzim. Gusti nu agung. Kiki amat itu coba. Cep. Hampura mau jadi meuli sapatuna oge. Kacangna yang mau. Allahu Akbar Gusti nu agung. Jelema teh meuni tega-tega teuing. Nah, digogoda Gusti nu agung. Sing sabar Gusti. Sing sabar anak king. Kapura bapak cep. Bapak gagal jadi bapak anu bisa nyenakeun jadi anak. Jadi jelema teh tega-tega teh kepelakan ku sakit kieu. Oke masih di kegantian ku nu leuwih-leuwih ya Allah. Ya Allah. Paparin abdi pituduh ya Allah. Kudu kumaha deui abdi ngalengkah. Usaha geus nincak semplak teh semplek. Ka dieu salah kitu salah. Nah kudu kumaha abdi ya Allah. Paparin abdi pitulung ya Allah. Gusti ya Allah ya Allah. Ini kacang teh geus diala. Borongkeun ka saha? Kalau marek dibayar kurang di ala bukti. Ala bukti di ala bukti sidik tinggal lihat tuh kacang geus beak aya nu maok. Oh, anu mau payah kumaha teh mah? Atuh aing nyaho aya nu maok weh kumaha meureun di datangan mau bedog. Panteu nyaho mata kieu oge. Oh, datang bener. Atuh sing sabar we atuh. Sing sabar. Aing mah asa curiga ka didinya. Curiga naon? Kamari keur didinya basa ka saung nyampeurkeun, cek didinya ka ada cenah teu dijual mah bisa aya nu maok. Kali-kali ayeuna geus aya nu maok ieu. Asa curiga. Eta mah wieu sih urang mah kitu. Benar didinya teu maok. Oh, jadinya lakun. Benar didinya maok teh. Tuh, teuing urang mah apa? Aing mah bener jelema eta maok. Dicacak ku aing ku pacul. Tapi da aing teh boga bukti ieu teh euy rek. Nyalahkeun batur oge.
Ya Allah, ya Allah.